jika menang di gawe gitu. Tapi eta si Yuni eta teh keukeuh ka maneh ieu naon ceuk istilah nama panglupatana ka maneh kan. Emang Ya. gitu. Ngan urang rasa keheula teh dia bener kalah gitu atau gitu. Dia bener ka malik naonnya istilah nama malik teungeunah banyak gitu nya. Ya udah gitu lah gitu. Jadi jika dia untuk nerima tuh. Ya hayang tah hayang gitu tah. Gitu. Orang mah gitu kahayang nah gitu. Jadi tutulkeun antep gitu ka saha-saha gitu ari saya urang. Tapi da nyaah nya. Ayo jawa nyaah wae urang mah saha oge. Oh, beda, Bro. Nyaah cinta sama nyaah karunya tuh beda, Bro. Asli aing mah. Sok anjing mani ngadu aing mah. Nyaah cinta, nyaah karunya beda. Oh, cek mana? Ngaku anjing. Ini susah. Goblok deh. Nyaah urang sebenarnya. Anu pika nyaahna jika nu acu dia di bawah segala teu peduli ka urang gitu. Ayo urang mah kumaha nu ieu na we keur. Jadi maneh mah kumaha awewena di awewena kitu nya geus urang diantep gitu Lin. Ambil pusing orang gitu. Orang mau jujurkeun geus ka saha-saha. Bener. Tapi dah ke hati mah nya teu bisa dibohongannya. Ya soal hati mah teu bisa. Teu bisa kayuni gitu. Aduh anjing jadi kieu gitu Bener kan? Masalah hati mah ya keukeuh kayuni. Ya gitu masalah. Masalah hati mah. Nah, ku sebatas resep keneh resep can mengenal jauh gitu urangna. Jadi sekedar suka tanpa rasa gitu mah suka tanpa rasa gitu nya. Beda. Aya rasa suka jeung suka hungkul ya. Beda, Bro. Asli aing mah. Sebatas resep hungkul. Berarti sekedar suka gitu tanpa rasa. Aya rasa suka mah geus puguh bakal timbul rasa cinta gitu kan. Gitu. Jadi orang teh jadi lo menang tang jeung urang teh orang teh penasaran di bebenar ku urang. Ketika mana ya gitunya. Ditatar terus soalnya manehna. Jadi orang teh dijieun penanyaan lah itu kumaha teh. Goblok anjing. Kumahanana. Urang jadi malik. Mutar narek sabodoan teh. Hayang ngajujurkeun gitu.